ayo kumaya carana anyar keluarga besar Tijerakeun wawangena sumebat sajagat rakyat kawentan woi kasurupan woi hareudang kasatrian wiwitan siliwati giranjangan sengit nyambung kamasuk kita bisa pahlawan perjuangan lambang kejayaan Siliwangi pahala kacapan kerjaman lalu pekuat nuka masur pajajaran Hajar Ibu Hajar keadilan ampun ditutur sabar kasatrian wiwitan dok seru kalor kalau dia hajat tadi dihantam nyarangan Siliwangi keur pangangkeuhan kapahlawanan jero bakti perjuangan lambang kejayaan pasukan buat anak perjuangan aja ayeuna dikandang Pusti asma warisan Siliwangi giranjar kasatria nu kawasan sayong mesti kabur kesurupan betana duit awas Sorah Pak Hajar Ami hatur nuhun orang dapur sadayana wilujeng adangukeun kiwari geus kumaha putra jajaran masuk jajaran suara Bapak Hajar tempat payung keadilan ayeuna dikandangan Pusti asma warisan nyong ceruk kalur tanang Siliwangi Allah kalah acak wasin pitutur nepungan asma luluhur wawangena kaukur Mas Pak Hajar jalan tanggabu baheula kacapangan ajaman ngadeg agaluh bakuan itu pisan Pak Hajar anu kamasur aya pajajaran tempat payung keadilan ayeuna dikondang Pusti asma warisan sok lancung deui ayeuna lancung deui ceramah Satria nu kawantan saloyong Pak Hajar sieun Pak Badut sieun kasih bunga abi mah Pak Haji aya apa aya kene disaepkeun aya kene Pak Hajar teuing Samami hentalapan rasakan postapan bona bae duka iraha
jelasan duka di mana taeta pisan leretna pahajang taeta pisan di makna kantos nyampai di narangasa tepang terasa bersari asa naos asa naos diri yakin anjana surti salira oge saati ayo atuh raden lalakon waktos katukang riwato kurang dongkang sawangan antawi surang jegurang masih di serangan Montireng dengan kepanitiaan. Oke, saudara ayah leler hejo. Masih. Nah, ada di jogetan kuning Devia. Ya. Terlalu sayang lah. Ayah, sob. Terlalu sayang. Ayah, sob. ya sampai Neng Devia mangga. Ayo naik kelas. Neng Neni, Ratu Sawer. Ayo leler hejo.